Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Anu janten bubuka sabadana sim abdi nyanggakeun tahiyatul muslimin bendera keislaman anu bernama silaturahmi kalayan diring kumaos taud basmalah senarang hamdalah tegasna pujian ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan nikmat ka urang sadaya, nikmat gede, nikmat leutik khususna nikmat iman jeung Islam. Mudah-mudahan nikmat anu parantos dipasihkeun ka urang sadaya khususna nikmat iman jeung Islam mudah-mudahan sing dipikeun ka candak maot. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salamna al makna dan takdim mudah-mudahan dicurahkan ka junjungan urang sadaya wastana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakakantung ka para keluargana, para sahabatna, para tabiin umumna kasegenap jami'il mukminin mukminat muslimin muslimat anu nyucingan dina agama hak ai sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan naon-naon anu parantos urang dilaksanakeun, anu parantos urang dipigawe sareng ayeuna teraskeun deui ku ngaos sholawat berjamaah mudah-mudahan sadayana ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Kasalahanana mudah-mudahan diampura ka Allah Subhanahu wa taala. Ganjaranana mudah-mudahan dikucurkeun ka ahli kubur urang sadaya khususna ahli kubur jamaah Majlis Nurul Amal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Umumna ganjaranana dikucurkeun ka ahli kubur jami'il mukminin mukminat muslimin muslimat khususna ahli kubur kampung Rawabejog. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan amal ibadah urang nu gede nu leutikna sing ditampi ka Allah Subhanahu wa taala sing jadi wasilah ka urang sadaya, jadi sababiah ka urang sadaya dihampura dosa salamet dunya wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan urang daek ngalaksanakeun ibadah nu gede jeung nu leutikna sareng ieu pangaosan mudah-mudahan urang sadaya aya dina jero ridho sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sareng mudah-mudahan urang teh aya dina taubatna ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi kadatangan ku malaikat Jibril. Jibril datang ke kanjeng Nabi, ya Muhammad, innallaha yuqri'ukas salam. Cek ayeuna kanjeng Nabi Muhammad Jibril anjeun aya naon dongkap ka kaula. Aya naon anjeun ka kaula? Biasana lamun anjeun datang ka kaula aya paryogi ka kaula, aya nu dititipkeun ka kaula ti anjeun ti Allah. Cek malaikat Jibril, kantenan Muhammad, kaula teu samata-mata datang ka anjeun, kaula dongkap ka anjeun, kaula aya titipan ti Allah. Cek Allah, Allah titip salam ka anjeun. Pernah urang menang titip salam ti Allah? Urang mah boro-boro ayeuna titip salam, ngimpi ge can pernah menang titip salam ti Kangjeng Rasul. Lamun urang ngimpi sing sok sanajan urang hirup loba dosa, kan kadang-kadang mah umpama urang ayeuna ngimpi kadatangan ku Nabi, deuh ulah didenge sia Nabi da mah datangna ka jalma mulia deui. Nabi mah jalma datang deui ka jalma soleh deui. Piraku ka jalma ayeuna model cara sia. Tah, bener teu salah eta cariosan. Jalmi mulia datangna deui kanu mulia. Ngan keur sekali pun urang teh jalmi hina kadongkapan dina impian kadongkapan ku Kangjeng Nabi ulah sok cacarita ka batur ceum-ceum ku sorangan
Naon sababna bener nyata di mana Nabi datang karena impian urang eta bener Nabi lain setan. Naon sababna? Sabab cek ulama dina kitab marhabana, dina kitab maulidna, ma lahu min musbihi ummatun padat bihi. Teu aya nu bisa nyarupaan Kangjeng tong sumaona sakabeh malaikat. Iblis gegedugna iblis ge teu bisa teu wanian ngarupakeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi numantak lamun jalma ngaku sarua jeung Nabi berarti eta jalma wawanian murtad kaluar tina agama Islam. Sedangkeun teu aya anu bisa nuwani nyarupaan Kangjeng. Ayeuna jalma wawanianan hayang nyaruakeun sae sarua jeung Kangjeng Nabi berarti eta jalma ayeuna saluhureun ti gegedug iblis. Naudzubillah. Ngan kitu eta teh isyarah di mana urang ngimpi kadongkapan ku Nabi, urang teh kusanaha ku sabab ayeuna sering maca sholawat ka Nabi. Ai sholawat nama umum, nah sholawat nu pondok, salah sholawat anu panjang. Komo ayeuna nepikeun ka bumi rame jalma maca sholawat, alhamdulillah tentong siganing kiai ustad mubalik cacak ayeuna mah budak morak rame nepikeun ka maca sholawat. Grup motor RE King, motor Vespa, motor naon deui rame di tiap jalan maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nepikeun ka klub motor ge rame, nepikeun ka nyieun klub subuh, klub berjamaah subuh. Nah urang mah era ereh ku grup motor tiap ayeuna tiap daerah rame budak morak bikin karame maca sholawat bari nangguan bedug subuh. Mudah-mudahan urang sadari paparan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu panjang maca sholawat nama Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dan urang sadar di bapa dengan taubat ke Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cek malaikat Jibril kantenan Gusti abdi dongkap ka Gusti ayeuna di piwarang aya pamarentah ti Allah, titipan ti Allah. Cek Kanjeng Nabi naon titipan Allah ka kaula kanggo kaula dititipkeun ka anjeun. Cek Allah umat anjeun di mana tobat, di mana ayeuna memeh mautna. Samemeh mautna teh tobat heula ka Allah, sataun deui kana maut ayeuna tobat ka Allah. Eta tobatna dihampura, eta tobatna ditarima ku Allah, dihampura dosana, salamet dunya wal akhirah. Kumaha cek Kanjeng Nabi? Ayeuna jalma sok aya bahasa kieu, baheula si anu jalma bangkawarah tukang babok, tukang bobok, tukang turak tarok, tukang tobat ka Allah. Si anu teh baheulana bangkawara ku atoh teuing daek ibadah. Ayeuna geus aya 2 tahunna daek ibadah ka Allah. Ayeuna teu daek ayeuna tobat ka Allah teu balik deui kana palaku lampah anu maksiat ka Allah, dicabut nyawana. Kadang-kadang induk kitu bener. Eta tobat ditarima ku Allah. Kumaha Kanjeng Nabi jawabna? Kanjeng Nabi merjuangkeun umatna. Kanjeng Nabi merjuangkeun umatna tong siganing keur jag-jagna, keur geringna, keur teu sehatna, tong sumauna keur teu sehatna. Nabi keur dicabut nyawa, roh aya dina ti koro. Nabi masih merjuangkeun umatna. Cek Nabi Jibril, ayeuna malaikat mana umat kaula? Kaula dicabut nyawa,
nyeri dicabut nyawa sakabeh umat kaula, nyeri nya ayeuna cabut nyawa sakabeh umat kaula, tempelkeun kabeh ka kaula, tumpulkeun kabeh di kaula, jadi nyabut nyawa umat Kanjeng Nabi ditempelkeun, ditanggung jawab ku nyerina dicabut nyawa ku Kanjeng Nabi. Urang mah sesana keur ayeuna Kanjeng Nabi merjuangkeun, ayeuna umat aja Kanjeng Nabi Muhammad, umat kaula ayeuna maut sameme ayeuna memeh maut tak sataun deui kana maut, tobat ka Allah kasiron loba. Coba ku anjeun tanyakeun balik deui ka Allah, loba umat kaula memeh maut mah tobat dalam jangka setahun deui kana maut, tobat ka Allah loba. Balik deui anjeun ka Allah, balik deui ka Allah, malaikat Jibril teulah datang deui ka Kanjeng Nabi, innallaha yuqri'uka salam ya Muhammad, Allah ngucapkeun salam deui ka anjeun. Ayeuna ceuk Allah umat anjeun samemeh mautna sabulan deui kana maut, tobat ka Allah samemeh mautna didajro sabulan teh tobat ka Allah, terus dicabut nyawa, tobatna ditarima ku Allah, dosana dihampura ku Allah, ayeuna dihampura ku Gusti Allah, di hos maut salamet dunya wal akhirat. Kumaha ceuk ayeuna Nabi Jibril balik deui anjeun ka Allah. Kunaon Muhammad kaula balik deui ka Allah, sabab umat kaula tong siganing nu sataun deui kana maut tobat ka Allah, komo nu sabulan memeh mautna sabulan tobat ka Allah, ayeuna dicabut nyawa loba umat kaula, balik deui ka Allah, balik deui ka Allah. Teulah malaikat Jibril turun deui ayeuna ka Nabi Muhammad, ayeuna ya Muhammad ceuk Allah umat anjeun di mana mautna saminggu deui kana maut, ayeuna tobat ka Allah, saminggu deui kana maut teh tobat ka Allah, teu nyaho iraha cabut nyawana ngan tobat we ulang ka Allah, begitu saminggu dicabut nyawana ku Allah, ditarima taubatna, dihampura dosa. Kumaha ceuk Nabi diperjuangkeun terus saking kunyaah ka urang sebagai umatna Kanjeng Nabi, merjuangkeun Kanjeng Nabi. Cek Kanjeng Nabi ayeuna ya Jibril, umat kaula mau jalma memeh maut nak saminggu deui kana maut, tobat ka Allah loba teu saeutik loba, balik deui anjeun ka Allah, balik deui ka Allah. Da teu datang deui ayeuna teu datang deui bebeja deui ka Muhammad, ya Muhammad umat anjeun sapoe tobat ka Allah, ditarima tobatna, ayeuna dicabut ayeuna maut ayeuna tobat sapoe ditarima tobatna, dihampura dosa. Ceuk Kanjeng Nabi loba tong sugani tahun sabulan saminggu sapoe tobatna umat kaula terus dicabut nyawa, ditarima tobatna, dihampura dosana, diasupkeun ka surga, loba umat kaula balik di anjeun ka Allah. Eta keur merjuangkeun umat sebagai urang sadaya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang deui malaikat Jibril, Muhammad ceuk Allah di mana umat anjeun keur suatu dicabut nyawa tepi tina genggerong, in kanat haji kasiratun palau balagot ruhahu al halqa walam yumkinuhu illa tidaron bilisani wastahya minni wa nadama biqalbihi gufirat lahu wala balik. Ceuk Kanjeng ayeuna ceuk malaikat Jibril, Muhammad umat anjeun dicabut nyawana, roh tepi kana ti koro, dirinya nalangsa sedih hatena, kadohong hanjaka keur waktu jajah, keur waktu boga nyawa, keur sewaktu hirup keneh. Ayeuna awak keur waktu jajah keneh, ayeuna waktu awak ayeuna sehat keneh, ayeuna teu daek ibadah ka Allah, teu daek salat, teu daek ngaji, teu daek puasa dorakan hanteup hanjaka nalangsa sedih. Ceuk eta jalma cabut nyawa sedih kaula, sedih kaula hanjaka teu ibadah ka Allah. Tah umat anjeun keur suwaktu dicabut nyawa, roh aya dina ti koro, hate eta ayeuna jalma anu cabut nyawa nalangsa sedih teu ibadah loba maksiat, eta teh termasuk tobat ka Gusti Allah. Kumaha ceuk Jibril, Muhammad ditarima tobatna, dihampura dosa. Jadi ka umat Kanjeng Nabi roh aya dina ti koro, nalangsa dina hatena loba dosa teu daek ibadah, eta ge termasuk tobat ka Gusti Allah. Cacak balikeun
disebutna ilmu kias. Mantap ahli sunnah wal jamaah pegangan opat, hiji Quran, dua hadis, tilu ijma ulama, opat kias. Tadi disebutna kias. Cacak-cacak jalma tobat ke waktu dicabut nyawa diterima ku Gusti Allah. Komo urang mah keur ngalaksanakeun tobat ka Gusti Allah. Salat daek, ngaji daek, puasa daek, silaturahmi daek, jarak kubur daek, muludan daek, rajaban daek, tuh silaturahmi daek, sedekah daek, sagala rupa dipigawe ku urang piraku teu salah. Aing kitu mah aing moal salat, moal ngaji, moal puasa, aing juara ka Allah, engke we tobatna keur di waktu cabut nyawa. Nah, lain dibalikeun kitu. Geus tabut aing tobat tarik waktu ayeuna geus waktu tabut nyawa. Leuheung lamun urang nalangsa dibere taufik, sedih inget teu ibadah loba maksiat ka Gusti. Untung nama nalangsa henteu, sedih henteu, kerja teu daek ibadah ka Gusti Allah. Untung nama cilakana udzubillah. Jadi mudah-mudahan urang sadaya dulu urang keluarga urang tetangga urang kabeh mudah-mudahan ditepanan taufik daek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Baheula ejang bangkawara hidupna bangkawara teu geujeug catang dilumpat tukang bobok tukang muka-mukan tali androk tekop nupon dudak lenok dibawa ka pojok dojok-ojok kudu cabut lupan nu tujuanna rek dicolok eta jalma ayeuna nepikeun ka ayeuna saking ngokebna saking teu geujeuna eta jalma nepikeun ka jadi pembunuh geus ngabunuh 99 jalma aya okem di urang maehan 99 wato aya wato ima kakarak ngagebuk saurang ge asa pangokemna pulak cangkeng na irung tibang ayeuna ngagedik jelema leungak ngagoler ge sepanggogohna hayang lawan aing cenah saking teregeuna eta jalma maehan geus 99 maehan jol taufik ti Allah heuy leuleus hatena hayang tobat ka Gusti Allah hatena hayang tobat ka Allah kumaha carana ieu tobat kumaha carana ieu migawe salat kumaha carana migawe puasa kumaha carana migawe ibadah ka Allah sedengkeun kudu tobat aing ngarasa rumasa ngarasa rumasa loba dosa datang neangan ka ustaz neangan kiai menang datang ke ustaz assalamualaikum waalaikumsalam bari mau pedang mau samurai anu ayeuna di tareangan samurai samurai nu 4 miliaran tareangan ayeuna kami lawan boga dijual kurang teu boga sih mengapain miliaran rupiah ratusan juta ayeuna keur tareangan ayeuna keur rame keur booming nya mangapet teu keur booming ayeuna mangapet nya kan mangapet bawa ka urang ka dieu anu asli mawa samurai-samuraina di jingjing nepikeun ka datang ka eta ustad waalaikumsalam aya naon anjeun ka dieu bari nyoren baeuna pedang kaula hayang tobat ka Allah alus cek eta ustad atuh kantenana alus kacida atau kacida kaula ngadengena anjeun hayang tobat ka Allah terus tujuanna anjeun ka direk naon kaula menta cara jeung kaula bade nanya sakira-kirana kaula lamun tobat ka Allah kira-kirana ditarima moal tobat kaula dithampura moal dosa kaula jawab cek kata ustad moal samata-mata anjeun hayang tobat ka Allah pasti anjeun ngabogaan moal samata-mata menta hampura pasti ngarasa boga salah kaula rek nanya ka anjeun atuh kantenan we kaula teh cek eta preman kaula samata-mata kaula hayang tobat ka Allah kaula teh boga dosa ka Allah kaula boga dosa ka Allah kaula boga salah ka Allah kaula rek nanya cek eta ustad naon salah anjeun nepikeun ka dosaan naon dosa anjeun nepikeun ka anjeun hayang tobat ka Allah cek eta careman kaula dosa kaula teh loba naon bejakeun ka kaula era ustad era bejakeun ka kaula dosa kaula geus ngabunuh jalma 99 jalma ku kaula geus dibunuh tukang baso warung ayeuna naon sakarupa tukang cilok tukang cireng pegat bunuh kumaha cek eta ustad dosa anjeun geus ngabunuh 99 jalma eta dosa gede dosa anjeun moal dihampura ku Gusti dosa anjeun tobat anjeun moal ditarima ku Allah
saking kula balobah dosa anjeun. Kumaha cek eta preman? Ayeuna mah kieu ka palang ustad, dicabut pedangna, kapalang teu ditarima, sebaik beheungna. Ustad modar beheungna copot. Naudzubillah. Ngan keukeuh eta preman ayeuna keukeuh dina hatena hayang tobat ka Allah. Hayang tobat ka Allah neangan deui ayeuna kiai. Pas ayeuna datang teh tepik di perjalanan teh kapanggih jeung kiai jeung santrina ngabring jeung santrina di tengah jalan kapanggih aya teh preman sabelah belah kencak mawa hulu ustad dibabaw dijingjing bari ambur-amburan getih sabelah mawa pedangna pinuh ku getih. Eta santri abur-aburan lumpat ka dieu lumpat pangkalan wah sangat lupa sieun atuh jelema hiji mawa aya sabelah mau hulu ustad sabelah mau pedang panjang bari amburan ku getih. Eta kiaina ngatek kado aing motor. Lamun kiaina cara ucap Bustami ona wani begitu kapanggih. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Anjeun nanaonan? Ieu ayeuna anjeun saeta belah kenca mamawa hulu saha di babawa. Eta sabelah di anjeun mamawa pedang tepikeun ka ambur-amburan ku getih. Lain kieu tanda bukti Kiai. Bukti naon? Tah kaula datang ka dieu teh kali milarian jalma, kaula rek nyatanya kabeneran kapanggih jeung kiai di jalan, kaula rek nanya naon? Kaula hayang tobat ka Allah. Nepikeun ka lelempangan kaula hayang minta tobat ka Allah. Kumaha carana? Cek eta kiai, ayeuna alus kaula atoh anjeun hayang tobat ka Allah. Nah, ngan kaula rek nanya ka anjeun, moal samata-mata jalma tobat hayang tobat ka Allah pasti ngabogaan dosa. Naon dosa anjeun? Cek eta preman ke dosa kaula kapalang ayeuna mah moal di ayeuna disumput-sumputkeun moal era rek dibejakeun ka anjeun dosa kaula geus ngabunuh 99 jalma malah ditambah hiji jeung ustadna 100 ka ieu ustadna ku kaula ayeuna dipapas beheungna. Cek eta kiai ayeuna hayang anjeun kumaha? Tah kaula rek nanya sakira-kirana kaula ieu dosa kaula sakitu lobana lamun kaula tobat ka Allah kaula ditarima moal tobat kaula dihampura moal dosa kaula. Ayeuna sareng ayeuna kaula rek nanya kumaha cara tobat ka Allah. Cek eta kiai santri kumpul turun ul nararek wae na tepangkalan turun kumpul deui ngadarek deui geus ieu. Tah saksian ku anjeun hai para santri anjeun hayang tobat ka Allah tong si ganing 100 jalma dibunuh sadunya dibunuh ku anjeun tobat ka Allah ditarima ku Gusti Allah lautan hampura. Samemeh ayeuna matahari bijil sacan matahari isuk bijil ti belah kulon masih keneh bijil ti belah wetan tobat ka Allah masih keneh dibuka pintu tobat tapi lamun matahari isuk bijil ti belah kulon di mana jalma tobat teu ditarima ku Gusti Allah. Nyuk suruh eta jalma atuh kitu mah kiai. Kaula rek tobat ka Allah nuhun kiai. Cek eta kiai dikuburkeun ku anjeun huluna. Da ka budak salidarat da ieu huluna. Nah, ulah disop ieu huluna. Ulah kuburkeun. Hadirkeun pedang anjeun. Dicopot bikinkeun ka kiai, wayahna anjeun ulah kising di kampung ieu. Anjeun hayang tobat ka Allah ieu tempat lain tempat jeung tobat tempat anjeun tuh daerah anu kampung anu tuh teang ku anjeun di dinya anjeun tobat cium tangan ka kiai leumbon nepikeun ka nincap beling nincap ayeuna naon deui nincap cucuk sagala rupa nepikeun ka ambur-amburan getih tengah jalan dicabut nyawana ku Gusti Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau jol malaikat siksa cek malaikat siksa iya bagian aing sabab teu daek ibadah ka Gusti Allah digeding sia ku aing ayeuna bagian aing begitu dek dijeuang dicokot jol malaikat rahmat disintreuk naon sia sia malaikat siksa naonan sia baki turun ieu bagian aing cek malaikat rahmat ieu bagian aing lain bagian sia cekcok riweuh cek malaikat siksa bagian aing cek malaikat rahmat bagian aing dijeuang dibetot tah ieu dibetot ka dieu dibetot ka ditu jol wasit malaikat Jibril cek malaikat Jibril naon anjeun make da ayeuna riweuh ribut marbutkeun ieu hiji jalma hei malaikat siksa jeung malaikat rahmat cek malaikat siksa ieu bagian kaula sabab ieu jalma keur nyawana aya keneh keur hirupna teu daek ibadah ka Gusti Allah ieu jalma pinuh ku maksiat nepikeun ka ngabunuh 100 jalma berikut jeung ustadzna
Cek malaikat Jibril, hai malaikat rahmat nepikeun ka ieu. Ayeuna nepikeun ka anjeun hayang mawa ieu jalma ka surgana Allah, nepikeun ayeuna kunaon anjeun hayang mawa? Sabab ieu jalma teh keur rek tobat ka Gusti Allah. Cek cok ayeuna mah kieu cek Jibril. Ukur ku anjeun ti mana mangkatna, tepikeun ka mana tujuanana. Lamun deket karena tempat tujuan bagian anjeun malaikat rahmat, lamun jauh kene karena tempat tujuan bagian anjeun malaikat siksa. Diukur ku tiluan saksi dua. Diukur, pas diukur deket kene karena tempat tobat. Cek Jibril, malaikat rahmat sok ieu bagian anjeun. Bawa ku anjeun. Malaikat siksa lain bagian maneh, bawa ku anjeun. Dibawa ke surga. Cacat-cacat jalma hidup loba dosa, encan tobat mama kakarak arek tobat diterima tobatna dihampura dosa. Komo urang mah salat daek, ngaji daek, puasa daek, zikir daek, maca Quran daek, tahajud daek, duha daek, silaturahmi daek, muludan daek, rajaban daek, piraku teu salah. Tah eta teh keur ngitung-ngitung padilahna tobat ka Gusti Allah. Mudah-mudahan tobat urang, ibadah urang nu gede jeung leutikna ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tempat ibadah urang, tempat ngaji urang, tempat salat urang, tempat maca Quran urang, mudah-mudahan sing jadikeun saksi di poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jam 8. Mangean latih teh mangean. Setengah jam lewat. Fadlun wal khilatani wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rempang mapai